Aduh, men. Kurang kemana ya, euy? Barete kieu. Aduh. Mah hamar orangnya. Mananya? Lah, ah, mandi lagu ke lah orangnya. Aduh. Lumayan, haneut kieu mah. mantap ya, euy. Manis lah. Mantap. Pamari mun aya mangsa mah. Tah. Terus mantap. Ya, kamari bagi orang balik lumayan. Hasilnya. Yang saudu dari bagi. Nah, aya. Lah bro, obat kegiatan anak muda di Dario be, aduh, aing. Kumaha. Menikah aja organ kadinya kata tanggal lembur. Di mana sih? Tata tanggal lembur. Organ naon? Putra Giri Kanangting. Lah, eta masih ngadangdutnya. Nya eta engko aya. Singa dangdut aya. Kuda renggong aya. Organ tarling. Artis na bala dari teu. Wih, ulah ditanya nu kitu mah. Komo ieu organ Putra Giri Karangkeng nu geus terkenal. Eta teh organ mana, Putra Giri? Nu di Pasiripis teh. Oh, apal urang ge men. Apa? Tah, ibu-ibu, bapak-bapak, upame bade hajatan, dongkap poe ka Pasiripis, namina Putra Giri Krangkeng. Ye alamatna. Sip. Bilih barisa kantenan aya video syutingna. Dynasty Production. Anu gambarna gambarna alamatna di Cikulat. Balai Desa Mudun we lah. Teu jauh tah di dinya. Are tong. Ada tong hilapnya. gambarna Bapakna ka dieu. kumaha gambarna friend? Gambarna jelasnya mainnya HD lah full ya mantap pokoknya malah. Oke men. Ya geus lah bisa kapetingan ya. Ayo aja ya. Lempang ba urang? Lempang belah. Yang geus kalian. Tundul atuh lah. Oh lah, aing dek nonton ieu. Ya kurang belah. Jadi ya. Kayak ada koneng di ditu. Nah, aya cewek gebetan maneh. Geus ya. Ayo ah. Ayo. Nembe we. Dia ngobrol apa benar tuh. Aku salah. Ayeuna sibuk teh. Mireng teh aya ieu cenah aya tongkan bare. Fokus. Belum adol di korong. Khawatir. Kare nonton teh yuk. Eta di tetangga, eta desa tetangga. Oh. Mun abdi oge bare ieu lah kentos acukna meh salaan ganteng nih ya. Oh nyantos satu kayak abis pada pamit tuh ke mama. Oh mohon. Oh nyantos nang. Nya sok mangga. Mangga, Hati-hati mangga. jalanannya. Man. Sok. Hei. Kumaha? Ayo. Pasti yang paling debat yang paling penting ya kan nonton lah. Dua kan? Masih dua. Nas, di dia pengen orang neangan tuh begitu. Gak mau aja tuh mau awal mana mau dikorek isi Bener. Trapcan di dinya rame Coget tuh. Udah ini mau duit nah. Dalam juga duit. Joget ya? Oh gitu. Joget. Organ Putra Giri Karangkeng. Mantap, mantap ya.
Kosan nungku bata. Wah, beres. Batalnya mana nih? Alah, kamu lawan tiga rambonya. Ayo, Joget. joget ke situ. Joget. Mantap ya, euy. Joget yuk. Joget. Tahu lah lagu batur. Besar, kurang bukan besar lah. Tahu lah tenang lah. Kita yang mana cek? Mau bang duit ayo. Oh, Bos Wong Sugi. guna euy. Jogetnya. Aduh, mantap ya mah euy. Ayo atuh. Ya. Bre, Ada. itu kamu udah lagi baku batur. Tuh beres. Euy, cong bereskan ayo urang. Udah para ruguh. Yuk. Baca. Oi bro, maksudnya aja gebetan aing dibawa. Apa urang mah? Naon ya? Iya gebetan aing dibawa dan maksudnya ieu. Benar neng. Disebut di mana ya? Beres bae. Neng moal bener tadi. Beres bae. Bener. Santai itu. Anu gelut. Pop. Enak. Gas. Ayo. Mending ada tuh. Ayo. Pak RT. Bola, Bang. Bola, ayo. Kumayo. Gas, ayo. Doan. Gas, ayo. Ayo. Cepat. Pak RT. Oke, cing, tungguan. Assalamualaikum, Pak RT. Assalamualaikum. Saha diwayakinya, aduh, aing. Aduh, sip aya naon ieu teh? Iya, baru dah ribut di organ tadi. Bawa ke dia, aduh, harus ganggu ya. Kuat. Ayo, ngomong Pak RT. Jelaskan. Tahu. Sip aya naon ieu teh sebenarnya teh? Puting-puting kieu, aduh. Sok jelaskeun, Cing. Yo, ieu teh. Sok kumaha? Tadi teh di organ teh kawarari wo. Sugan teh saha? Yo. Budak-budak nu nyaho marah yang pada nyaho masalah naon gitu. Jadi kurang telah sungka. Bapak RT. Sok, Bapak RT sok di omongan. Tah. Ayo budak nu di mana ieu tadi na ieu? Ngomong siap. Kampung gitu Pak, kampung sebelah. Masalah naon eta jeung si eta? Awewe. Oh, mana enak awewena? Toy. Tadi mah di luar. Sip. Bawa awewena ka dieu, mbah jelas. Siap. Pak RT.
Oh, iya anu diparebutkeun eta sih. Iya. Oh. Enak ieu nya, Nok. Si Nok ayeuna kari pilih ngarah beres. Dek nu mana? Nah anu itu, nah anu ieu. Ngarah teh beres haerea. Beh parugu sok ayeuna ngarah kadenge ku Pak RT. Cepet. Ya, abi mah milih anu naos, soalnya abi mah teu apal ka itu mah. Oh, mohon nyanto ya kitu mah tajang. Nah, ayeuna mah berarti geus clear nya. Si Nok milih itu, jadi jang maneh. Sok ayeuna sasalaman. Sok jang, berasa salaman. Buat. Beres sebet. Nah, ayeuna mah geus clear, geus silih hampura, jadi geus ayeuna mah balik geus peuting. Parina banyak lagi ulah mulai ya we peuting-peuting balik. Cip, balik Cip.